orang kudu dewasa bukan sedewasa sadewasa. Nah terus gue maksudnya tujuanan kamari mah sana kamari tahun sekian 8 juta lamun orang hitung hiji jalmi ayeuna mah 18 juta cenah eta teh. Nah urang teh urang mikiran eta hutang teh dibayar ku urang ku anakna teh siap teh. Alhamdulillah masih kena aya anu itu karena hutang negara bapak urang sadaya. Alhamdulillah bi kade urang teh kudu benar-benar urang ulah dibeti jalma anu mana kaya orang munafik. Jadi asa urang pangpisana asa urang pangboga gelarna eta gelar nu saha ayeuna emut teh ada itu cicingna dina tempat usaha diberi izin usaha seuingan karena eta perkara lamun kadinya geuning gede biasa nya bahkan ngadukung bahkan ayeuna mah sakola ge aya bantos mohon nepi ka siswa-siswi kagaduhan bantos kamu rumah kok urang sadaya UKS geuningan urang teh ya Allah sing kira-kira eta guru anu ngadidik para putra putri urang digajina urang lagi sing gede kali sina urang teh ari ngadidik putra putri urang ari anu mah anu nguruhan anu ngaji batu tidak sok mikir karin teh dua tahun sekahati atuh dua tahun teh ari ngadidik para putri putra urang eta guru sadayana anu siap ngajalankeun kana parentahanana tapi anu ngagaji teh lain ibu ramana tapi negara mun nah ari urang kadang-kadang ya Allah meniru bisa mana kade ini dijadikan jamaah anu munafik pek atuh eta mah mudah-mudahan urang sadaya di negara kalawan aya dina negara aman lainnya amin ya Allah ya rabbal atuh pamimpin urang sadaya kalawan dipasihan pamimpin anu amanah anu tiasa ngajalankeun ngabungahkeun karayana amin. Ayeuna ku Allah dipasihan musibah lain unggul negara Indonesia nuju ikhtiar ngajalan al insanu yudabbiru wallahu yuqaddiru manusia cuma ikhtiar ngajalankeun syariat Allah nangtukeun kana sagala urusan. Jadi ulah hakikat hukum lagu diajikan hakikat Allah keyakinan amin ka Allah kade apaan alias sare al insanu yudabbiru wallahu yuqaddiru urang mah ngajalankeun syariat ikhtiar taina pamarentah ngusahakeun sangkan masyarakatna wargana syariat ulah keuna kunaon COVID-19 mohon mudah-mudahan eta teh keur ikhtiar sakuat tenaga ngan Allah anu nangtukeunana ngadamangkeunana sama Allah itu hakikat syariat keur ikhtiar kahartos ku ieu teh boh atos kahartos teh kade atuh teh sesepuh mah bisi kabon bodoh tenjuk kasamaran tingali asa urang pang saena asa urang pang pinter asa urang pang susina kade urang ulah kitu dipilih dina masalah urang anu awane jeung anu kade urang mah ulah lawo amin mudah-mudahan ieu negara tetap nyata orang ayat dina lindungan Allah Ta'ala amin ya